Gimana ieu parawan? Ieu teh rek ulin ka resel teh di imah. Karesel kunaon ser nya parawan-parawan keresel. Eta teh anu datang ka imahna. Nu bener ser? Heuh teh anu datang ka Abah teh ngalamar teh. Ai, nu bener Serli. Heuh teh anu datang ka Abah arek ngalamar Serli. Wih, tere ngawinkeun ye. Heuh teh tere ngawinkeun. Lah teh ngawinkeun Serlina ge embung ditolak we ku Serli. Oh, ditolak sih ser? Emang jelemana teu boga imah? Imahna gede teh jiga istana. Teu boga mobil? Mobilna loba. Apa teu boga pakaian meureun? Makayana lega. Kunaon ge ditolak keneh ku Serli? Teh Serli mah umur 17 tahun, Mena mah umur 70 tahun. Ya, Duh, pengantin rek nikah sebeja-beja. Beja ti saha teteh rek nikah ih? Aya bete. Setahu. Nyawa teh di saking ngadenge teteh rek eta deui. Karepo, setahu deh. Teteh mah pantes be nikah deui ge. Jagelis keneh yeuh. Oh si ser, aya nu hayangeun mah ka teteh. Anu hayangeun ngalamar teteh, geus antri malah mah. Tuh kan bener. Oh emang bener sih ser, nis. Minggu kamari aya nu datang ngalamar teteh. Terus diterima teh ku teteh. Tolak tapi aku teteh. Kunaon teh? Kurang ganteng. Ih, disebut kurang ganteng, jelema nu ganteng saya pos artis Korea. Geus kolot meureun. Saumuran nih teteh pengusaha. Teu boga duit meureun. Iya, jelemana pengusaha, aya deh, pang denge mah. Atuh kunaon tuh ku teteh ditolak. Ditolak lah. Orang pamajikanna loba, teteh nak jadi kelima. Sapaan, mendingan kademong. Itu siapa demok? Pani ka jalanna mararetis bae sih, mararetis di mana sih? Maklum teh nganage parawan. Heuh teh nganage parawan mah yang nametis. Ayolah orang kena mati kan. Enak amat kayaknya cuaca di Makassar ya. Kamu teteh nangis baik. Dina teteh sambal dina Serli. Kuna saya tapi nah. Sampai kurang bener tak mes nah. Kurang naon teh? Kurang karati tak teteh. Kurang naon teh? Masih udang lah. Oh, kirain terasi naon. Orang terasi nah, terasi udang lah. Kirain terasi eta teh. Masih nah Serli, sangaran ras mah. Teh, saya suka kamu sedihnya teh. Siap bae sih, tapi nah petis deui. Pas jelema nyari rambai, petis bae. Kasih teh karena minggunya. Oh sih. Can ge nyiram, pas metis deui, komodo lamun engke mun geus nikah. Pas nyiram nangken metis bae kalau nikah. Emang menyiram petis bae teh. Oh aya anu hayang metis bae ugal poe kalau penyiramna. Laju lamun mending ya lamun nyiramna mah sawajar. Emang aya teh nu nyiram metisan tos sawajar. Aya samodel eta tah pamajikanna Mang Iko. Manehna mah nyiramna metisna hayang metis takoka coba. Mamanya teh. Heuh kada keur nyiram mah hayangna sok aneh-aneh, teu wajar kadang ge. Serli, Nisa. Teteh rek nanya yeuh. Nanya naon teh? Serius amat ke tempona. Teteh rek nanya nya. Serli jeung Nisa kan parawan keneh, teteh kan janda. Naon bedana parawan jeung janda? Naon tuh teh? Ayo, naon coba tebak. Ah teh sugan teh nanya naon orang nanya lupus gitu. Ayo coba tebak nyaun teh. Naon bedana parawan jeung janda? Oh, Nisa nyaho. Perawat mah encan boga laki, ari janda mah geus pernah boga laki. Dia lain. Ayo coba Serli, nyaun teh.
parawan jeung janda. Bedana parawan mah sempit, janda mah luas. Eta si teteh. Ulah sok ka mana?